nyamperkeun Yi Jaga pantangan papalan pangalut karena tadi kanturan kapayan moamu wong edan satria kaula Bima anu bakal bisa nyasaak pejit maneh ulah waka sombong Bim ulah waka sombong Bim ulah waka gede hulu Bim kurang ngajar sia kuring mindang katulang gagas pahaji salam kaliwat ulah waka sombong sinatria kaula Arjuna moal waka ngejati pakalangan minung lamit tetang soasa ulah sambat ka dia ya anjeun saya kaula nakula ulah samatkan niaya anjir satria kaulah sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir coba buktikan kaci peyem kaci anjur kaci sokan kaci peti keempat campur tagihur emutan lawang kalati jalma nu soleh hatina kana nasib tumarima mun bisa nyinglar nafsuna tangtu salamet dirina tangtu salamet dirina muni tenang kana waktu jawab berisi hormat diri sorangan ulah rasa panggul asa sama sok ngahina kasa sama sok ngahina kasa sama sok ngahina moal langgeng urang pangandaran salamina sok pinanggi jeung apesna jeung apesna kamelang tedek angang aidang upuntit mahapelu sanajan dipapalerkeun kekengalan kang nembongan simpai tresna dina rasa tetep hate satria moal bimbang uhahalang pahaji mumu ajak pancen moal
nirakan ningali kaget ku nirahan ningali ingkang ngalaga lawan Yudhistira Arjuna Bima Nakula Sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupati kunirahangan dika nah ari batur lalumpatan ngalalacir tesirik notok-notokkeun maneh ari anjeun limaan masih keneh mangabara dega nah anjeun dek sosoro koyor boah heueuh dek sosoro koyor ieu jelema teh wong edan manusia kaya wong gendeng nyieu nagara di jero nagara teu mikir sia satria kaula anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalamatan nagara jeung bangsana alus ngan teu kacontohan ku itu anu kalalabur dulur-dulur anjeun Kurawa anu lalumpatan jigana eta majal-majalma anu geus jejerih ku pati jelema borangan keur kaula mah suka keneh ngabebengkang di medan Danalaga tibatan ngejati pakalangan bener teu salah alus teganana tega pati tega aling-aling gagang aing anu bakal yang kalaknya saak pejitna teu mangkelu binatang edan pinasti kersayang tumampara ieu Bima barang bade ngagajel ngadak-ngadak leuleus lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan leuleus anjeun waduh pieuh kurang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar leuleus maneh oge Arjuna aduh kurang ajar leuleus anjeun alah aduh opat satria Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngajungkel kalayan langsung teu emut di bumi alam Yudhistira ningali saderekna kitu bingung anu teu mangitungtung anjeun oge Yudhistira leuleus anjeun Yudhistira leuleus teh leuleus naonana nah teu mati ye aulan si bebejak itu ka Kangjeng Rama buru-buru init buru-buru belegung init belegung bisi kawiwirangan bisi kawiwirangan geus ah entong mah geus ngadegungkeun di atuh deui siling ajena di nu kieu mah di kawas ke budak leutik we aling edek kieu ge hebat anjeun Yudhistira leuleus anjeun ai leuleus teu maksudna leuleus kumaha nah teu mati sapraptane pun raja nagara ajar Padang Kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna datani ratangga deman datani ratangga deman ewu pakulingan rana denera Kang Samyapra
resep nyangakeun sadaya-daya kaula nun nyangakeun sadaya-daya ta ieu Oh iya teu mati ilmu teh ieu mah kasaurang itu mah opatan ngajungkel kaula nun ama moal naon margina sabab ieu jelema teh suci hatena ai ka jelema nu bersih hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu ilmu teh paingan atuh cacing bari jil dah halodo katinggang hujan paingan aing teu geunah cicing da bawa aing karamian ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ieu geus jadi satria nepi ka bual bool gitu nun atuh ku pantat genti geus tong hareureui Anjeun Yudhistira ngaran teu pino tingali dulur anjeun geus ngabebengkang geus teu eling di bumi alam dek kumaha karep anjeun ayeuna keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak margi ningal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara Astina teh ieu tempat kapalih kidulna ku Tarungu teras leuweung Amr leuweung Mertani eta oge kareh kabanasapon ku Astina bade dibantune ku kaula sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat teu aya kalanganana satria payus ansur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit nah anjeun harapan teh naon nya harapan kaula mah pikeun kasajahteraan nagara jeung bangsa we ulah dugi kadilinih ku bangsa deungeun ulah dugi kajati kasilih ku junti jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara sanggup anjeun nepi ka korbana sanajan dugi ka ancur lebur papan kari tulis teu aya kalanganana pikeun ngabelaan lemah cai teu neungludeng hanteu ringrang dulur anjeun geus tumpur baraya geus beak ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula hebat ieu jalma pamadeganana ieu atuh da didikan saha syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun naon syaratna syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripahlo jinawi aman santosa kerta jeung laharja naon ji batuk? Ji kebaya atuh napi batuk-batuk wae diomongkeun Acing atuh adi nu kieu teuing mah. tahan lanan. Teu bisa penyakit mah teu pencak kaki. Ai gete genggerong. Geus atuh tong hareureui wae ieu teh kumaha? Cicing. Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus. Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekal nagara
anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran Gemahri Pahlo Jinawi aman santosa Kertalaharja nyaeta sadayana manusia teh kedah jadi piningit jadi piningit satria piningit teh ulah diaku ku saurang tapi timimiti pupucuk pamimpin tuluy ka para pejabatna tuluy ka aparatur nagarana para satriana para tamtamana para bupatina dugi kahanap RT-na dugi ka rakyatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit jadi teu bisa ku saurang piningit teh moal bisa sehingga ieu piningit teh nyaeta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit pupucuk pamimpin lamun pamimpinna geus kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmanina para pejabatna geus kapingit ku ilmuna ku didikanana ku rohanina jeung jasmanina aparatur nagara geus kapingit ku ilmuna ku didikan rohanina jeung jasmanina rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta ilmu didikan lahirna batina kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan cekolot baheula mah nyaeta bangkong ngaheum-heum liangna ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah lamun kabeh ti mimiti pupucuk pamimpin nepi ka rakyatna geus diarahkeun kana ibadah kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran tukang tani cing bisa ibadah tina hasil tanina tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna dina seni cing bisa ibadah dina senina sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikrehna para alim ulama jeung adilna pamimpin takakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah ka saha ibadah teh teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ari Allah teh jenengan saha nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina saha jatana teu tiasa dinyatakeun margi eta maka pager kudat laisa kamislihi saeun margi moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontohan ka mantena saperkara oge urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana mana jajadianana heulaanan tong wakan nuduh kanu jauh tong wakan nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirina satangtung diri kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna teu sangka ieu satria ieu satria piningit teh nu kieu karek saurang ieu piningit teh mugi-mugi sing sadayana mudah-mudahan sing sadayana nya lamun geus sakabeh sapangeussi nagara geus kieu bagja beureum para marta teh bener mah adil para marta teh bakal kasorang cacak ngora keneh ieu budak emutanana geus koloteun tapi loba anu geus karolot tapi pikiranna bubudakeun keneh kitu we pagadagana teresep ulin atrok-atrokan rupa-rupa pisan pikiran dodo maeun
teu sangka naon Yudhistira nepi ka kitu nya didikan urang mah ulah ka di aku nyalahan deui atuh kulan moal nyalahan deui didikan urang mah tapi ulah ka dibejakeun ke diantep Yudhistira kaula nun kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun hadiah naon nyaeta dek ngubaran dulur anjeun hiji kaula mawawakan nampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal sajabana ti ieu nagara dek dipasrahkeun deui ka astina teh jawab heula dulur anjeun anu opatan eta teh saindung sabapa anu saindung sabapa mah nyaeta mung 3 kaula Yudhistira kadua Bima katilu Arjuna nyaeta ti ibu Kunti Nalibrata ayeuna kula Sadewa nakula Sadewa mah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim ti 2 ibu anu 5an teh teu pino tah anu dipika berat jeung dipika nyaah ku anjeun dulur anjeun saha ai kaberat jeung kanyaah kaula maka Arjuna nya dulur saindung sabapa anjeun leres ta ayeuna kaula dek nyageurkeun hiji di antara anu opat ieu dulur anjeun anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageurkeun kaula bade munut anu hiji di antara nu 2 saha nakula atanapi Sadewa nah kapan nu dipika nyaah jeung nu dipika berat ku anjeun teh Arjuna tapi ayeuna bet menta nakula jeung Sadewa hapunten Prabu margi ai kanyaah jeung kaberat mah eta mah sanes adil seueur jalma anu nyaah ka anak seueur jalma anu nyaah ka bojo seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi dibelaan nyelewengkeun duit nagara alatan tina nyaah bakal nyilakakeun sakurang-kurangna iman tapi beda deui jeung adil daek kaula mah ngabantun teh ngabantun adil kumaha yen ceuk anjeun tadi nu rek dihirupan teh hiji di antara anu opat nya kaula menta nakula atawa Sadewa apaan eta mah misah indung tah ku misah indungna nu mawi ngabantu nakula Sadewa oge jadi supados adil ti Kangjeng Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup tah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji nakula atanapi Sadewa aduh edah teu sangka teu kapikir ku urang mah ieu waduh nya ieu satria teh piningit ayeuna dina hate kaula mah tadi nu teguh teh Arjuna anu pika hayang jeung pika nyaah dipika berat tapi heueuh da berat jeung nyaah mah lain adil ngaranna loba pejabat anu ti gubrag tina korsina alatan tina nyaah ka anak nu pika nyelewengkeun duit nagara kapan nyaah ka anak nyaah ka pamajikan duit KUT teu dibikeun ka rakyat dilegleg ku sorangan si careuh eta tina nyaah teh padahal teu adil gitu mah ulah lalawora lamun kitu carana atuh ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat nyaeta nyokot tina keadilanana hirup PKB sadayana ieu anu opatan Bima Arjuna nakula Sadewa ngadak-ngadak jangira tangi kayang waduh ieu aduh syukur bagja kumbayangan geuning aing cager deui ieu kau lagi cager deui Kang aduh kau lagi geuningan ieu bagja kau lagi bagja
saja banati kaula dek masrahkeun ieu nagara Astina teh Yudhistira. Nah anjeun teh pangna nyarita kitu teh nyaeta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina. Jauh kaula ngabogaan rasa kitu ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga negara. Lain jadi udagan eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Heug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula. Umat ieu layang jamus kali musada geura tarima ku anjeun. Ieu teh naon? Ta ieu teh jieun lambang keagungan negara. Nampi nuhun kaula nuhun. Anjeun moal jadi raja di negara Astina tapi lamun ku urang Astina dibere leuweung amer pek geura babad eta teh hiji nagara engke. Anjeun bakal jadi raja di negara Amarta, bakal jadi ratu mulku, raja nu ngarajaan raja di satatar madya desa di satana pratipi. Sarengsena nampi ieu layang jamus kali musada ieu raja Wiramanik Wirakusuma, Wirasakti, lan Wiradenta jangelek jadi asli na nyata Semar togog asta jiga Serang Dawala. Iyo si Semar, si Bapak Togog. Abdi kulan ye. Tah eta teh aspirasi rakyat mangga geura laksanakeun naon nu pihak pamaksa dan salira hiji ratu anu adil pramarta. Nya ditampi ku kaula Jang ieu ratu adil teh euy. Mudah-mudahan atunya negara urang pulih di kajati pulang di ka asal salamet sararea negara ti Sabang duwi ka Maroke. Nya pulih deui politikna, ekonomina, hukumna sareng sajabina. Salamet sakali salamet teu salamet sakali merdeka tetep merdeka. Ieu lampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibaran Sari tutup lawang sigotaka.